Padahal adina mah teu katingali janten kapendak. Sim kuring ge alhamdulillah tiasa kadir. Ini adalah bentuk silaturahmi, akan memperbaiki sistem kita. Dan Allah sudah memberikan atau Rasul mengatakan dalam Al-Qur'an Allah sudah menyampaikan wa arham. Jadi wa bassam minhum rijalan kasiron wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Artinya apa? Ini akan membongkar sebuah siklus negatif dengan silaturahmi silih doakeun. Nyabunya tinggal penak jeung ieu. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah Ustad. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah Ustad. Tuh teu ngahaja didoakeun, ngahaja minta doa maka Bandung mayar. Nya, di dia mah gratis tinggal. Ibu penak jeung ieu gratis. Kenapa? Kita akan menguji silaturahmi kita. Makanya saya kemarin menyatakan begini, Ibu Bapak lamun gering tong era di longok batur. Naon sababna? Mutuskeun silaturahmi eta teh. Sok we buka, pantona buka. Ma itu aya nu ngalayad asna era ma dateuna naon bejakeun teu geuringnya ho ngaringkuk. Nya. Karena dia apa? Karena dia malu. Asna dateuna naon, tong boro-boro teu dabang abot Bu. Nyeri huntu wae nu ngalayad nyeri hate. Ya. Kenapa ada kerek nyeri huntu? Padahal da dugikeun ku naon ieu nyeri waosna kitu. Pan didoakeun cing enggal atusannya waotna coplok tuh. Ya. Jadi artinya ini membuat apa Bu? Kita membuat sebuah silah-silah yang bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu kumpul di tempat ini akan memberikan sebuah apa? Sebuah kekuatan bagi kita. Yang kedua silatul ilmi. Apa silatul ilmi? Menyambungkan ilmu. Saya juga bukan berarti bisa, tapi ini adalah untuk apa? Untuk membuat sebuah perubahan. Kenapa? Karena orang yang merasa pintar, biasanya dia tidak akan mendapatkan ilmu baru. Malah saya ngomong di mana-mana, jelema nu geus ngarasa pinter, eta teh biasana rek nyangar ilmu teh hese. Naon sababna? Da geus sagala bisa. Sakolana geus luhur teuing. Nepikeun ka lamun ngadenge ti budak leutik tiba ti ustad nu biasa, cenah ustad da ge hanapeun. Akhirnya apa? Dia tidak menyambungkan ilmu, begitu kan? Padahal Umar bin Khattab dari tukang kambing dia denger, Pak. Dia denger. Malah saya sering melihat orang-orang yang dia tidak mau menyambungkan ilmu datang ke jumaahan teh Pak tempo robana. Padahal aya di imah gular-goler geura eta teh. Tapi begitu jumaahan teh lain ti awal ngadonon engke tempo rek salam geuranya ustad gakara torojol dipeda Bapak atuh cenah ka jumaahan teh meuni telat wae. Cenah naon da ustadna ge biasa-biasa kitu. Nya. Torojol malahan mah aya nu bukan salam geus salat Bu kerek torojol padahal aya. Kenapa? Itu sebuah apa? Itu sebuah kemaksiatan itu. Enggak boleh begitu, Pak. Kenapa? Karena kita tidak boleh takabur. Jami pinter wae geus ku Allah dicabut pikun geus bisa nanaon. Kenapa? Banyak orang yang dia sekolahnya tinggi, dicana ku Allah bu pikun, geus teu aya nanaonan elmuna. Nepikeun ka boro-boro elmuna pamajikanana pohoeun. Bapak iya mama lain cenah gitu. Iya mama asli lain kieu cenah. Dia we ditutupan ku gambar Syahrini asa ieu kitu geura. Iya. Nih, jadi apa? Kenapa? Jangan takabur. Kenapa? Karena orang-orang yang dia biasanya sudah mendapatkan atau sekolah yang tinggi, terkadang itu tidak terjadi silatul ilmi. Alhamdulillah jamaah di dieu mah nya saha we bu nu nerangkeun nu penting mah minimal geus pernah heula engke aya pahala sakitu we lah. Nya, masalah kaharti jeung henteu nomor 2. Naon sababna? Tong boro-boro jamaah ustad we sakapeung teu kaharti anu diterangkeunana. Ari bete ustad nerangkeunna duka ustad ge poho deui. Ya, kenapa? Saya baru pulang tadi malam Pak dari Bayombong Garut. Ini belum jam 1 baru tidur saya kemudian 2:30 harus bangun lagi karena menuju acara langsung barusan subuh lalu ke sini dan alhamdulillah mudah-mudahan aya tanagi keneh. Dinten ieu 5 dugikeun ka wengi nya tapi sim kuring mah ngaleueutan daun kelor we sareng madu sareng temulawak eta we leueutan Pak. Alhamdulillah ku Allah dikersakeun nya nang ieu teh can sarapan ieu teh. Oh aya menawi teh henteu luak lieu teh aya teh aya liwet gitu. Ya bukan eta mah prolog ge palah ngarah teh stres teuing nya. Alhamdulillah. Ma sehat, Ma Haji sehat, mun nya cing sehat mah nya. Doakeun ustad sim kuring mohon doakeun ustad sabab sim kuring emut pilarian jami nu pangsepuhna di hiji lemur pentakeun doana saur pun guru sok doana teh sok diijabah tah eta sok bilsi aya nu karolot ka dieu mayuna nya sunkeun sim kuring sok kitu lamun ka kampung ningali anu tos rada sepuh oh ieu ye pangsepuhna ditaros di dieu sapangsepuhna ieu ustad dah sok dipenta doana eta teh naon urang mah can tangtu tapi umurna dugi ka dinya Pak.
Iya mah tos dugi kadinya umurna. Tah gitu eta ilmuna teh. Eta teh ti guru nuju pesantren si guring sok kitu. Sok lamun ngaji ka mana wae cenah cu. Teangan we guru antengangan jami anu pangkolotna penta doana. Ngarah urang teh engke kata doa non, ngarah urang teh engke kasumpingan ku jalma-jalma nu menta doa ka urang sarua. Nah itu kuncinya, Pak ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kita akan membahas tentang teori hidup manusia. Bagaimana meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu hidup di dua, Pak. Di dua kondisi, Bu. Yang pertama adalah historical life, yaitu sesuatu yang sudah lalu. Kemudian yang kedua adalah kita juga hidup menghadapi mystical life, jadi sesuatu yang akan datang. Dua we eta hirup mah, anu atos, anu engke. Tetapi ternyata dunia ini sebetulnya cuma tiga. Satu adalah waktu kemarin, yang kedua adalah masa kini, yang ketiga adalah masa yang akan datang. Sakitu dunia mah. Jadi 24 jam teh ngan dibagi 3 Pak hirup teh. Ngan urang siga lila ieu teh hirup teh padahal teh tinggal Bu kamari ayeuna isuk sakitu we. Modal tadi tos subuhnya gugah bobo. Ayeuna ge jual beurang deui geura. Saya teh karasa hirup komonya bu nya mun loba duit asa carepet teh hirup teh. Ya geus teu boga duit asa lila hirup teh nya. Asa poe teh asa peleng kitunya asa busa-bulan teh. Matak teh eta. Kenapa? Karena ini adalah perjalanan hidup manusia seperti itu. Ada yang historical life. Jadi artinya sesuatu yang sudah lalu. Kenapa? Orang yang ataupun orang yang selalu memikirkan sesuatu yang telah lalu itu adalah orang yang tidak akan berkembang hidupnya. Atos matong di pikiran. Keun wada atos moal uihan deui. Model bapak ibu micen rek di pikiran keneh. Aduh cenah lebar tadi paning cenah sate marangi. Alah paning cenah tadi cenah wah paning tuangna di restoran. Sok atuh rek dicokot mah. Nya. Tapi biarkan dia berlalu. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke perut kita dan dia sudah keluar dan dia tidak akan menolong kita. Lamun caroge ngantunkeun entong diomong-omong wae da cenah dada da eta cenah kadinya. Jadi we katabrak. Pan geus katabrakna ge. Kalau sudah terjadi jangan di-reveal. Kenapa? Itu apa yang membuat orang menjadi was-was. Moda urang memeh kawin sakapeung mah nya mun memeh kawin meuni hese teh nu wawuh. Melihara rese teh jelema teh nya ieu pijodohan urang bet kawin we kadinya jual murudu nu ngawas-up. Nu ieu bogoh, Nah keur can kawin mah dahara rese atuh. Tah eta gogodana teh. Begitu geus kawin ieu ngawas-up abdi teh sebenarnya bogoh nang abdi kapiheulaan nah tuh lintih heula. Nah, sesuatu yang sudah lalu dengan sesuatu yang akan datang itulah yang harus dipolak. Kenapa? Karena kalau kita berbicara hijrah dan kita berbicara berpindah, itu bukan hanya berpindah tempat. Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu berpindah bukan sekedar memindahkan tempat, tetapi memindahkan bagaimana agar manusia lebih dia itu mulia. Kenapa Pak? Karena kalau dia ingin mulia, kudu pindah. Lain pindah tempat tuh, berpindah dari sesuatu yang tidak membuat dirinya lebih baik, akan menjadi yang lebih baik. Itu Pak yang disebut hijrah paling pokok. Lain masalah pindah tempatna, geus cicing di dieu. Di komplek ieu tong para naon sababna? Bisi aya rek neangan naon pas meuni teu nyaman di dieu mah naon ni asal teu ngeunas nah keun ibu rek ngalih ka mana? Cantang tuh tempat nu itu ge leuwih nikmat ke buat kita. Yang penting ibu dan bapak berpindah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Itu yang paling pokok. Malahan ayeuna aya informasi orang-orang yang berada di bawah jembatan itu tidak mau direlokasi masuk ke apartemen. Naon sababna? Karena begitu masuk ke apartemen, jadi hirupna leuwih susah. Sabab naon? Jadi hese neangan piduiteun. Ari dihanapeun jembatan, mah babari piduiteun teh. Tiap aya nu ngalangkung sampah bisa dicokotan. Ari di apartemen pan hesenya. Akhirnya dia tidak mau. Ternyata Pak, tempat tidak menentukan sistem rezeki kita. Tetapi yang menentukan adalah kemauan kita untuk berbuah kepada yang lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Ada 5 pondasi. Apabila kita ingin kuat menghadapi hidup sesuatu yang sudah lalu dan yang akan datang. Nu kapayun ge urang kudu siap. Cobi mulih ti dieu Bapak Ibu bakal ngalakukeun naon? Kan teh apalnya? Teu terang. Ieu teh urang teh uih ti dieu teh bade naon? Teu terang, Pak. Sim kuring we aya jadwal dugi kawengi dari duka itu teh duka dugi duka henteu. Naon ieu mah percaya we ka Allah. Ikhtiar we ieu mah naon karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, setiap orang yang datang, awas nih, setiap orang yang punya masalah,
lalu mendatangi orang yang berbeda, maka akan berkesimpulan berbeda. Tetapi pada prinsipnya nanti dia pun akan mengalami proses yang sama. Contoh, kusim kuring di contohan Pak, ngarah gampil. Walaupun Bapak Ibu pernah mendengar ceramah saya. Aya jami nyeri mastaka. Sumping ka dokter jeung sumping ka dukun beda Pak. Sok tinggal Bu. Mastakana mah sarua. Nyeri di kitunya. Matak nyeri mastaka teh aya opat. Lamun nyeri na pengker hipertensi, lamun nyeri na gigir migren, lamun nyeri na nguriling disebutna vertigo, lamun di dieu nu nyerina di tengah eta teh stres. Tah mata ketinggal we. Ibu mun nyeri mastaka nu mana? Eta teh beda panyakitna eta teh. Oh, ibu cenah, Pak, mamah teh ieu nyeri mastaka pengker hipertensi mah eta mah, bisi darah tinggi. Pak, mamah teh cenah ieu muter wae eta teh cenah vertigo eta mah. Pak, cenah mamah teh cenah sabelah nyerina migren. Pak, ieu mamah cenah mun-munan nyut-nyutan jeung lieur. Oh, stres. Tuh tinggal. Baheula mah eta teh hiji ngaranna jangar. Hiji we jangar eta teh Pak. Ayeuna mah opat tinggal di panyakitna ge. Padahal jangar eta teh mah. Mata lamun nu jangar kapungkur obatna hiji, ayeuna mah opat obatna tinggal nyeri mastaka teh. Saur ibu-ibu anu sumping teh, "Dok, abdi teh nyeri mastaka." "Oh, ibu tos sabaraha lami?" "Aya meureun cenah sasasi meni nyeri wae ieu teh." Saur dokter teh, "Cobi ditinggal socana, ditinggal socana." Dikitu ku dokter teh. Ieu teh namina iridiologi. Mendiagnosa penyakit berdasarkan bagaimana kondisi matanya. Paham ya? Ini ada ilmunya. Kade bisa salah datang. Nya, naon margina lepat sumping ke bakal lepat Pak obatna. Da ieu mah aya ilmuna atuh dikieukeun teh. Tos kitu teh piwarang ngelel. Cobi cenah Bu ngelel. Cik urang teh naon urusanana jeung ngelel jeung jadi sirah. Tapi da dokter mah apaleun atuh da ilmuna aya. Kenapa? Karena ini adalah apa? Mendiagnosa lewat lidah. Dilelkeun urang teh, oh muhun. Ibu tinggal katinggal cenah tinggalnya lameina katinggal lidahna oh warnana kieu. Kenapa? Karena warna lidah akan menentukan apa gangguan di tubuh kita. Kalau dia kuning mungkin livernya kena. Kalau dia putih mungkin lambungnya kena. Kalau jantungnya kena mungkin kehijau-hijauan dengan paru-paru seperti itu. Dokter tahu namanya Pak itu. Dan dia punya ilmunya. Ari ku ustad mah titah ngelel beda deui. Nya. Di patuangan ada di kieu-kieu. Eta ridho we di kieu-kieu. Coba ibu patuangannya ku abdi di kitu-kitu. Da teu sembarangan teu ngangi sampean pa di kieu-kieu. Tapi ku panangan di kieu beres di kitu dipalpasi ieuna oh nya Bu pasihan resep. Jereg-jeg maca-macan resep peserkeun ka apotek 3 dinten. Apek teh didamangkeun ku Allah. Hiji deui jelema datang ka dukun. Ceuk si emak teh. Duk, pandukun. Kan tadi mah dokter doknya. Ieu mah kan dukun, duk. Kunaon emak nyeri mastaka emak teh cenah. Duk abdi teh nyeri mastaka tos sabaraha lami sasasi. Oh kitu, jol kieu we cek dukun teh. Buat teuing cenah emak salaki ngiihan tangkal kai. Naon urusanana Pak nyeri mastaka jeung ngiihan tangkal kai? Da emang sakitu ilmuna atuh Bu. Ieu teh katinggalna ngiihan tangkal kai cenah. Eta teh begitu dikiihan eta teh ngamek anu etana tah anu ngageugeuhna. Jadi we eta teh cenah nemak kana mastaka emak. Oh kitu. Muhun. Atuh kumaha naduk eta obatna? Cek dukun teh gampil. Gampil nyingraikeun nu kitu mah cenah. Ka dieu cenah canak cai. Langsung dieueuh caina teh. Semprotkeun Bu, diburak ku dukun. Awas, resepna beda. Nu ieu mah diburak, nu itu mah mesa resep dileueut. Pertarosanana sadinten tidaknya anu ka dukun damang sarua cager Pak. Nu itu cager nuang lanung ti apotek, nu ieu cager ti dukun. Kira-kira ibu bade percaya nu mana? Ceuk ibu dokter teh, keur nu percaya ka dukun mah anger we. Dan dia meyakini bahwa saya sehat ataupun bisa sembuh dengan dia. Awas bapak-bapak, ibu-ibu, catat oleh semuanya, keyakinan apapun walaupun datang kepada orang yang salah itu bisa diijabah ku Allah. Tinggal ku Allah ditedunan Bu. Ari pek teh anu diburak ku dukun teh, jo langsung isukna jedeg-jeg cager. Naon sababna? Sabab geus diburak teh di dieu Bu. Narapel, kangkung, genger. Sigana hoream di datang ka dinya cager weh tinggalnya. Nah ini proses awal bagaimana memahami hidup manusia. Itu saja pas sedikit sudah jadi ilmu bagi saya.
Saya sampai jadi ilmu sampai seperti itu, tapat tete enteng, ibu bapak ngaji weh ustadna nerangkeun kitu terus dipercaya, nerangkeun salah ge dituturkeun. Naon sababna kumaha keyakinan naon ge? Nya. Isanun nerangkeunna ustad ieu keun bae da abdi mah fans. Rek salah ge. Lain ku masalah fansna, tapi ini bagaimana dia betul gak ilmunya? Tidak ada ilmuwan oge Bu ari geus yakin mah Pak dipercanten. Ibu persanten ka saroge. Persanten ka saroge. Sing tarik atuh. Nah, Pak persanten ka bojo. Jarempeh geura. Sing nu teu percaya. Ya. Ibu percaya kepada suami, apapun nanti yang disampaikan oleh suami, maaf ya Bu, walaupun salah itu tetap dipercaya. Naon sababna? Da urang geus yakin sakitu we. Tapi lamun teu yakin Pak nya ge salakin nerangkeun bener anger teh ditampi naon margina karena keyakinan akan menentukan diterima dan tidak sebuah konsep keilmuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ada 3 atau ada 5 teknik untuk mempola agar hidup kita itu betul-betul nanti berkembang mengikuti proses hijrah kita. Da ayeuna teh nuju usum, ayeuna teh halal hijrah. Bukan sekedar itu, bukan abreng-abrengan hungkul, tapi kudu aya nu dirobah ku urang. Pertama, menghadapi hidup yang akan datang dan yang telah lalu membutuhkan 5 komposisi obat. Yang pertama adalah asyukru. Manusia harus pandai bersyukur. Kenapa? Nikmat Bu, lamun syukur mah tinggal di anu atos enak sakitu we. Moal diemut-emut deui ku urang Pak. Kenapa? Karena syukur akan mempola sesuatu yang telah lalu itu akan hilang dalam kehidupan kita kecuali kalau itu ditapalkeun dina memori kakara hese hilangna Pak. Nih, saya ambil contoh Pak ya supaya Bapak Ibu gampil. Tinggal Bu, ieu kopiah sim kuring mirah pangaosna 100.000 Pak. 100.000 teu mahal tuh. Dugikeun ka ayeuna ieu kopiah geus ngahasilkeun sabaraha? Mohon, ieu kopiah 100.000 geus jadi sabaraha Bu atuh. Tiap nu ngonang ngaji make kopiah ieu sok tinggal hargana 100.000 10 kali anu ngaji sok Bu punten ieu mah lain misal bukan masalah ini ya, bukan saya berbicara masalah isi amplop. Pak anu masihan ya Ustad gaduh rezeki abdi cenah hoyong ngelem Ustad gaduh 1 juta wios teu naon tinggal 10 we Pak nu ngulem geus jadi 10 juta kopiah ieu Pak. Padahal hargana 100.000 disyukuran malah aji dan nakum tinggalnya kahartos teu la in syakartum la aji dan nakum. Anda syukuri kopiah yang murah itu, simpan di kepala Anda. Kenapa? Walaupun murah tapi akan mendatangkan ribuan rezeki yang lain. Ini alhamdulillah terjadi. Sim kuring can diganti-ganti ieu. Naon? Da eueuh nu ngomong. Ya. Kenapa? Karena bukan masa apa-apa. Ibu juga sama. Syukuri yang ada. Nanti sesuatu yang telah lalu diganti ku Allah dengan yang lebih hebat. Itulah cara Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Cobi lamun ayeuna ku sabab murah jejak kopiah. Maaf Pak, punten. Lamun ayeuna ngajejak kopiah saya yakin walaupun harganya murah atau ditajong kopiah disebut lagi teu sopan tuh. Padahal murah Pak. Tah sapatu sim kuring 1 juta ya. Iya 1 juta sapatu. Lain sombong. Cek nu merena. Ustad eta teh 1 juta cenah. Cek nu masihan. Da mungkin tara mere, tara meser. Cek sih. Oh gitu cenah. Ah tong mahal-mahal teuing atuh paragi ditincak. Sawios Ustad cenah ngarah gaya. Sakitu geura Pak. Wayahna ku sim kuring ieu sapatu 1 juta ditincak Bu. Ada yang menghina saya? Tidak. Malahan nih pantesnya Ustad eta ngangge sapatu coba lamun ngajina nyeker. Ini Pak hebat, harga yang mahal lalu di bawah orang jadi pantas, harga yang murah disimpan pada tempatnya dia jadi mahal. Itulah syukur namanya. Kartos. Salaki urang ge syukuran sok, engke jadi mahal Bu hargana. Nya mohon atuh naon ku urang we dimumule, atuh batur ge atuh nya saha nu teu hoyongeun. Ieu mah ku urang wae geus di hare-hare. Rek kumaha nya podo atuh pada nyorongot. Syukuri alhamdulillah. Pak bojo ge sok syukuri. Naon sababna? Lajinanakum semakin disyukuri istri kita, ku Allah ditambah kah gelisna lain namahan bojona. Tinggal
Semakin kita memberikan seperti itu. Makanya tidak salah Pak Quran, Bu. Kalau ada yang mengatakan Quran tidak tepat, itu salah. Pikiran kita yang tidak tepat. Ketika kita memberikan rasa syukur dimunculkan, tempatkan sesuatu pada tempatnya dan ridhoi seperti apa yang Anda atau yang Allah ridhoi, maka Anda akan diberikan kekuatan dan akan diberikan kelebihan daripada orang lain. Sakitu, tahartos. Aya nu hajat hareupeun imah diomongkeun. Cenah nih Allah ini hareupeun imah hajat teh ka gedung cenah. Ngaheurinan tatangga, pindah ka gedung da teu kuat. Pindah ka gedung, di gedung teh ini Allah cenah. Hajat segede kitu hayang di gedung hareupeun imah we atuh. Pan tadi geus hareupeun imah ieu teh hajat teh. Pak, bagi tungtungna teh hareupeun imah salah, di gedungkeun salah tungtungna teh harajat. Ngahulang we Pak, atuh nya hajat saeutik mah. Apan tadi teh keur hajat atuh ieu teh. Pak, tah kitu Bu, hirup mah lamun ngadengekeun batur ngomongkeun urang moal naon, moal jam onan, moal lancar naon, capek kana otak. Mata sok we hirup. Selama benar lakukan itu aja. Sabab ngagugu caritaan batur mah kabehanana ge moal anu cocok. Kartos. Ari ibu di Malasker da loba nu ngomongkeun ieu ge. Cing atuh paragi di gunung jeung di Malasker da moal aya corona, eta teh cek saha? Cek urang itu pada urang makan bae, jalan we. Nya, cek anu make masker, atuh make masker atuh cenanya, meni olo-olo cenah, kos teu apal we virus. Nah, da kitu jangan, kan bae jaralan we masing-masing. Nya, nu penting mah duanana tah eta nu pokok mah daripada ieu ciri omongkeun duanana garing. Nya, matak nu gelo di Malasker teh. Cuci tangan tidak? Sarehatnya. Tuh gitu, naon dan nu gelo matara ngomongkeun batur. Aya nu gelo cik keur ngaromongkeun batur, tah nu gelo masing-masing we kitu nya. Tah hirupna teh manya keur itu nu gelo keur ngarobrol ngobrolkeun sa ngorbolkeun nu gelo deui moal. Tah matak urang teh eleh ku nu gelo sabenerna mah. Matak hirup mah yang sehat kudu lain rutan lain kudu gelo. Nya. Ibu mah, nah, ini bahan bagi kita semuanya. Makanya saya doakan semua bapak jamaah sehat walafiat, ibu ya. Itu yang paling pokok. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah apa? Apa yang harus kita lakukan menghadapi hidup yang telah lalu dan yang akan datang? Yaitu kata Allah dalam Al-Quran, Salamun alaikum bima sobartum. Nah, Allah menyebutkan kepada kita, berlakulah sesuatu, kita lakukan sesuatu dengan sabar. Maka dalam Al-Quran kalimat sabar menggunakan kalimat wabasyiris sabirin. Artinya apa? Beri kabar gembira bagi orang yang bersabar. Kenapa? Karena innallaha ma'a sabirin. Bu, jami sabar mah hiji deket jeung Allah, dua jalma nabunga. Lamun jalma sabar kehe can sabar eta teh. Dikantunkeun ku caroge jol. Ibu cing sabar. Insyaallah. Ceu sabar atuh kitu mah, sabar mah bunga, Pak. Awas Bu, sabar mah bunga. Sampai dia mengucapkan alhamdulillah, Allah nguji kepada saya berarti Allah percaya kepada saya. Itu orang sabar. Lihat, tidak ada kalimat sabar di Quran kecuali dua yang selalu diberikan oleh Allah. Satu wa basyiris sabirin, yang kedua innallaha ma'a sabirin. Lamun ibu nyebutkeun sabar tapi kesal keneh bohong. Bohong, Pak. Sabar mah da kudu bahagia atuh. Nya, langit senal, alhamdulillah ya Allah. Diuji, untung kerek senal nu leungitna henteu sampean. Coba lamun anu icalna pas sampean, urang kumaha? Namanya kitu. Nah, ini orang sabar. Makanya ketika Maria Al-Qibtiyah, beliau itu pada saat memangku anaknya, gitu murangkan dipangkon gitu ku Rasulullah nuju dipangkon, jo geletuk ngantunkeun Ibrahim putrana. Wah, eta luar biasa, langsung gerhana matahari. Pada waktu itu kemudian Rasulullah SAW melihat Maria Al-Qibtiyah, dia menangis terseduh-seduh. Kan jurucut Pak Cisocada. Dan Nabi pun pada saat itu menangis. Tapi Maria tidak diam-diam, terus nangis. Kata Rasulullah, cing sabar senanya. Kenapa? Ya Rasulullah, aku mau sabar gimana? Anak kesayangan kita. Kenapa Allah itu katanya memanggil anak kita? Padahal kita sangat menginginkan anak ini. Apa jawaban Rami? Allah lebih sayang kepada anak kita daripada kita. Maka Allah ambil anak kita. Kata Rasulullah, jangan khawatir. Allah ganti air susu yang kau sudah berikan kepada Ibrahim anakmu dan anak kita. Itu sudah diganti oleh Allah dengan surga.
Namanya Bu Maria Al-Qibtiyah, liren nangisna dan dia bergembira. Lalu kata Maria, aku bergembira ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku akan diganti surga oleh Allah, air susu aku nanti di surga. Eta disebut sabar mah bunga. Kahartos Pak. Jadi lamun menyebutkan sabar bari ngeluh bohong sakitu. Sabar bunga. Kahartos. Sok bade latihan. Tinggal caroge dikantunkeun ku bojona. Sabar bunga. Gitu. Sehingga mama mah kudu dibejaan. Bapak mah insyaallah. Tinggal mata salaki mah jarang curhat, naon sabar mah hese curhatna. Naon datar beja-beja aya kahayang ge. Mata lamun hayang apa salaki naon jero hatena dangukeun keur bobo ngalinurna naon eta jerona. Sakitu we, mata begitu bapak uninga ngadagoan sugane pamajikan sareti heula. Tungtuna pamajikan ge hayang apa sugane salaki sareti heula. Tungtungna duanana teu sararet nepikeun ka subuh. Ya, saur simkuring mah bobo we heula kumaha engke daripada enak ngemutan gitu. Kenapa? Karena ini proses awal, Pak. Ibu begitu ya, Pak. Ini kunci yang kedua, yaitu apa? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat bagi Anda yang dia itu kalian dalam keadaan sabar karena Allah innallaha ma'as sabirin. Saya sering kali begini Bu ditanya, Ustaz nahasna ujian teh ka abdi abot-abot teuing. Nah, sana ningali batur mah menikah asa barabari padahal teu caket sareng Allah. Saur Allah, saur sumkuring kieu. Ibu innallaha ma'as sabirin. Cing sabar we. Allah marengan masalah ibu jeung Allahna. Ngan urang teu paham eta. Nya. Hartos. Siap. Ari caroge urang milik urang sanes. Lan? Caroge milik urang sanes? Urang cenah Pak. Pak ari bojon urang sanes Pak. Bojon urang sanes milik urang sanes. Tuh tinggal. Wah tinggal. Alhamdulillah sana. Sanes Ustad milik Allah tinggal Bu. Salaki milik urang sanes? Milik saha? Tuh ente. Nah tuh nih bareurat. Maksudnya lamun hiji waktu ku Allah dipasihan ujian nah meni berat atuh kan milik Allah. Kade tongkam nawe pikiranana. Ieu mah lamun ku Allah dicanak sabab engke teh dina keluarga teh aya putra heula nu ngantunkeun, aya rama atau carogena heula nu ngantunkeun, aya bojona heula nu ngantunkeun kan ieu teh diputer laresnya. Keluarga dia diambil oleh pemiliknya berarti dia hebat dan innallaha ma'as sabirin. Engke lebet ka surga ge ditungtun saur Allah. Tupang nungtunkeun hamba kaula anu di dunia sabar nanti masuk surga tanpa dia diikuti oleh siapapun kecuali oleh malaikat yang akan menuntun dia. Ah Ustaz siga nu nya we. Bu lamun teu dipraktekkeun capek sakitu we. Ya, da kudu dipraktekkeun heula, kudu boga masalah sakitu we. Kudu diuji heula ku Allah. Kenapa? Inna adamal jaza ma'a idamil bala. Setiap orang apabila ujiannya berat, maka pahalanya akan besar. Begitu aja. Kan ka urangna lancar. Yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Ya, mulai ya nyorot ka dieu. Mulai ya kararoneng ya. Mohon ya lalawora ya pengajian bari di poe teh atuh. Moal aya mentok usahna entong saja misalnya cing lami kumaha di poe nya nungutkeun ilmu kesehatan ge ngan 15 menit bari moe mah jan ieu mah kudu nyarita nya kudu di poe gerabunya tapi alhamdulillah insyaallah sehat lah. Ketiga adalah apa? Doa adalah bagian daripada karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bu nu atos ngange doa anu bade kapayun ngange doa sok bisi teu percanten naon wae kahirupan urang gerakanana doa aya nu teu ngange doa teh. Bade bobo ngadoanya. Naon doa bade bobo? Bismika Allahumma ahya wa amut. Begitu bobo Bu, jil urang teh dina pertengahan bobo teh terus gugah wae. Teu tiasa bobo lilir deui ceuk Nabi atuh baca atuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gugah wae begitu gugah bobo alhamdulillahilladzi
ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Beres Bu kajaman Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi, lungsur ti zaman gupro naka. Teras ibu sholat, bapak sholat, Allahu akbar, doa hungkul. Beres sholat sarapan bismillah. Beres tuang alhamdulillahilladzi at'amana wassaqana wa ja'alana minal muslimin. Beres keluar bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu naik motor naik mobil bismillahi majreha wa mursaha. Beres dugi ke hiji tempat Allahumma ini a'udzubika rabbi an yahdurun. Sadayana aya doana sok naon teu make doa matak jami nu tara ngadoa saur Allah takabur sakitu we. Hirup urang sadayana tina doa. Beres micen aya doana teu? Bade tuang aya doana nya Bu? Beres micen aya doana? Aya, asal apa we doana? Alhamdulillahilladzi adaqani ladatahu minni wala quwatan. Ini didoakan oleh kita. Semua gerakan manusia ada doa. Makanya Ibu, konsep yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita yaitu apa? Berdoa. Wah, makanya saya udah tulis di buku saya judulnya Doa Sepenuh Jiwa. Ada 3 fungsi berdoa bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah apa? Berdoa ataupun berfungsi untuk meminta bantuan Allah. Nah, itu Pak. Doa yang pertama untuk meminta bantuan Allah. Kialah gampilna Pak. Ibu gaduh urang kalihnya ya, tos rumah tangga. Hirup jeung urang bareng. Budak teh jol mikir kieu, Pak, maah cenah bade misah we cenah babat. Abdi teh bade meser bumi, itu cenah aya bumi rek diisa sabaraha jang 100 juta. Cek indung bapana teh, heuh jumbrang atuh jang cenah. Nang abdi teh aya kirang sabaraha. Geus boga sabaraha rek nyieun arek meuli imah nu 100 juta teh. Jawaban budak, neme aya 50.000. Berarti sasana sabaraha? 88 juta 850.000. Kira-kira ia minta naon? Minta bantuan, minta duit. Itu bukan minta bantuan Pak, atuh kerek boga 50.000 atuh rek eta harga imah 100 juta. Nu disebut ngadoa mah kieu Bu Pak, ieu lamun disebut ngadoa mah mah bade misah we abdi bade meser bumi cenah. Di mana itu aya esna icaleun 100 juta. Syukur jeung mung ieu teh kirang cenah. Geus boga sabaraha ujang ngumpulkeun duit teh keur meuli imah. Tos gaduh 88 juta 850.000. Sabaraha namahanana? Ngagolosor moal. Kahartos. Ta eta ngadoa sakitu Pak. Kahartos. Nah doa teh digolosor ku Allah. Urang loba teuing nutupanana. Nya loba teuing nutupanana. Atuh 50.000 cek bapana teh cek indungna teh. Atuh dah jajang 200.000 cenah. Sesana keur ngangkut barang ditamahan ku Allah, Pak. Lamun jami amanah geus loba menta sastrip ku Allah dipasihan 3 strip. Kenapa? Karena kita sudah banyak amal kita. Teori yang pertama, doa adalah meminta bantuan Allah cing loba amal sok geura bakal loba nu diijabah ku Allah. Sakitu ya, Pak. Berarti belum sesuai. Yang kedua, doa berfungsi buat apa? Menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Jadi nanti kalau orang berdoa nanti selaras. Mun Allah can cocok jeung ka ajeng urang, walaupun menurut kita baik tapi menurut Allah tidak, belum diijabah. Sakitu Pak doa mah. Hoyong artos 2 triliun. Lah? Kade. Cenah abdi teh padahal ngadoa unga peuting teh hayang artos 2 triliun. Kade bisi dibikeun ka ibu jadi ngahuleng. Unga poe milangan duit. Nya haban we da sieun kerok bisi moal kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan Allah tidak akan memberikan, tapi Allah tahu kemampuan kita untuk mengelola yang kita minta. Begitu aja. Kenapa belum selaras? Ya, belum selaras. Kartos. Nah, ini Bu. Jadi kita akan paham ini Pak, teorinya dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga adalah fungsi doa buat apa? Doa berfungsi untuk apa? Doa berfungsi untuk apa? Menenangkan jiwa. Matak ibu bapak lamun tos ngadoa, bade bobo ngadoa, bismika Allahumma ahya wa amut, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, lalu kita berdoa, dug bobo kumaha engke we rek gugah di rek henteu, nu penting urang jiwa geus tenang. Karep. Ngal, Pak, urang naik motor, lalu ngadoa, bismillahi majreha wa mursaha. Masalah cilaka jeung henteu itu urusan lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Tapi minimal kita sudah tenang. Kenapa? Karena kita sudah berdoa kepada Allah. Ya. Kemarin saya separi dakwah Bu ke Pangandaran. Dari awal mudah-mudahan selamat. Di tengah jalan tinggal ditabrak batur. Padahal geus ngadoa Pak. Terus ngadoa. Lalu kita berkata begini, ari Allah teh teu apal doa abdi. Sanes. Padahal nu ngiring rombongan teh ngadoa sadayana. Tapi nah tetap cilaka. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Yang penting Anda sudah berdoa, 1 menang pahala, nu kadua tenang jiwa. Karos Pak.
Itulah yang harus kita ajarkan. Jadi ibu, bapak, yang ketiga untuk mempola hidup ke depan dan ke belakang, yang ketiga adalah seringlah berdoa kepada Allah. Dupi di dia ngarariu ngadoa naon tadi? Tadi ngadoa naon tadi? Robbi jidni ilman warzukni. Tah eta doa rek diajar. Kade bisi bismika Allahumma ahya wa amut. Nya. Bisi diijabah ge ku Allah nya. Jo ngadoa eta bismika Allahumma ahya wa amut. Jo diijabah we jo ngeluk langsung. Ustaz teh jol poek leungit we. Tuh ban kitu. Yang keempat Pak, yang keempat Bu. Kita perkuik ya. Kita coba untuk lebih dipercepat materinya supaya apa Pak? Supaya nanti terbawa. Kemudian yang keempat adalah apa? Pola hidup kita ataupun dipagar oleh apa? Yang keempat adalah ikhtiar. Coba, kita harus ikhtiar, jangan kasar. Orang ikhtiar sedikit tapi jadi rezeki sakitu lah. Tong hayang loba Pak tapi teu jadi rezeki. Keur naon ti poporose ti subuh nepikeun ka peuting, ibu bapak nepikeun ka didamel, beak awak kabehanana geus kumpul terus dibikeun ka dokter. Beres. Dipeserkeun obat kanggo naon? Nu penting mah sakedik mirilik jadi rezeki. Nya mudah-mudahan we ageng keur sedekah. Ta eta disebut naon? Ikhtiar namina. Mata kusim kuring didoakeun cing baleunghar ngalah loba sedekah. Nya. Ah wios ustaz abdi mah sakieu we na miskinkeun bae. Nya asa nikmat jadi jelema miskin. Nah, teu loba pikiran. Nya bener teu loba pikiranna mah ngan pikiraneun. Nya. Saya tidak melarang orang untuk kaya, tetapi kalau mau kaya cing soleh ngarah loba sodako. Naon sababna? Da emang dari situnya Pak, orang miskin dengan orang kaya itu sudah berbeda bahasanya. Tetapi yang penting jadi apa? Nah ini, ibu yang harus jadi rezeki bagi kita apa? Ikhtiar, hasil ikhtiar mah biasanya manfaat sakitu we. Tapi hasil kasab mah sok seep ka ditu ka dieu wae. Bahasa pun guru nyebutna kieu, lamun dina balong mah sok naon? Sok meluber ka mana wae. Jadi si cai teh kitu we ka ditu paruguh. Tapi lamun hasil ikhtiar mah si cai teh tepat dengan wadah. Makanya kita harus jadi rezeki bagi kita. Itu hasil ikhtiar. Alhamdulillahnya. Tinggal nu ari calan di dia peseran Bu. Naon? Doa dikeur urang. Mun pangajian aya nu icalan peseran. Eta teh doana hebat sakitu. Nya. Aduh seneng nih kudu bawa duit atuh ke pangajian teh. Nya karunya nu dagang nu melihat. Tapi di peseran ku urang, nuhun ibunya, cing sehat ibuna. Eta teh dahsyat luar biasa Pak. Itu Bu. Sampai menangis saya Bu kemarin masa pandemi Pak. Setiap pengajian saya dituturkan ku nu ari calan 10 pedagang. Nu icalan kopeah, nu icalan kos kaki, anu icalan yohar, nu icalan ieu. Ayeuna Ustaz abdi liret keur tuang ge dugikeun ka teu aya. Jadi anjeunna teh rezekina ti urang. Mata kitu Pak. Lamun ayeuna keur ibun keur ngaos, aya nu icalankeun bae belian we. Eta teh rezekina ti urang. Urang teh doana hebat dirinya Bu. Keda sok ibu bakal barokah keda sok. Nya tinggal balon tuh. Nya karu ulah nepikeun ka hibar sorangan ka ditu. Si emang ge karu atoh tinggal budak tinggal teu apaleun di budak di bawah ngaji jan balon. Da budak mah teu apaleun ngajinya. Mata kitu. Nah sudah li ngaji teh non jajan wae. Da budakna mah teu lieureun sok ngobrol. Anu lieur mah urang we, budak nama jalan we. Ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah apa? Yang kelima adalah apa? La kibria, jangan takabur kepada Allah. Kenapa? Tong takabur Pak, hirup mah. Naon? Hirup takabur kahareup moal apal. Itu we. Lamun urang takabur kahareup moal apal buat ting urang anu jadi ripuh. Ini terakhir dari saya. Ini saya ngomong di mana-mana. Kenapa jadi inspirasi bagus Pak? Murid saya beunghar ngadadak Bu. Ku corona beunghar ngadadak ngadamel bumi meser mobil meser motor. Ustaz alhamdulillah cenah abdi ayeuna buburialan usaha naon ku corona kamari mah abdi teh bade tos repot cenah teu kaicalna naon tinggal Bu ku Allah diputer rezeki ayeuna naon icalan gelasan jeung eta jeung langlayangan. Jadi anjeunna teh ayeuna teh nebikeun ka kewalahan katanya tidak ada bahan. Kenapa? Pak damel ge dugikeun ka namihan wae Pak. Gelasan jeung langlayangan ayeuna nuju pajak. Puguh barudak pare sakola maraenang layangan atuh ayeuna. Nya. Mun teu langlayangan kana japati da lain daring ngadon urang nu dararah tingginya.
Tuh gitu Pak. Tuh Allah tinggal Allah mah muter rezeki jalmi tinggal aduh luar biasa. Nu ieu nu tadina loba duit aya teh keur ngaharulang. Sampai kemarin ada berita di salah satu surat kabar dia menjatuhkan diri, membunuh diri dari lantai 8 apartemennya. Kenapa? Karena cicilannya 28 juta per bulan itu sudah tidak terbayar karena dia di PHK ku corona kene. Nu ieu mah ku corona teh bunuh diri, nu ieu mah ngadon bunga, nu ieu malahan joki cing lila wes nah kitu. Ngarah main nang layangan teu eureun-eureun kitu. Hatu dah ku Allah teh diputer, tukang sepeda tinggal di Pararajeng ayeuna Bu. Tiap jelema make sepeda ayeuna, tukang sepeda tinggal di Pajeng, tukang tambal ban Parajeng. Nah ini caranya. Betul, jangan sombong ya. Kenapa? Ku Allah diputer rezeki. Mungkin sekarang kita lagi banyak rezeki, suatu saat Anda akan meminta rezeki dari orang lain. Maka salinglah bekerja sama. Mudah-mudahan pertemuan ini bagus bagi kita dan ibu bapak semuanya sehat walafiat. Ya, doakan semuanya mudah-mudahan gampir rezekina, murang kalihina soleh solehah, ku Allah dikempalkeun ge dina tempat anu mulia. Sakitu he Pak cekap lah tong labi-labi teh punya. Sok wilujeng maruli we tong di dieu papanasan we. Nya bisi hari di dieu heula sok dah. Nan wilujeng mulih kita pangdi sareng sim kuring dina kesempatan anu bade sumping mudah-mudahan tiasa silaturahmi di mana wae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.